Gesekeun. Sok pangbukakeun. Kesel ah. Para rete. Nah, yo kesel bete teh. Baruguh. Awewe mah kudu mendapatkan kepuasan ti pasanganana. Bayangkeun, bobogaan salaki urang boro-boro ka kieu ditoel oge jika nunggu teu nafsu. Hanya di teu normal, suatu buru tolongan ah. Sia teh. Lamun teu normal mah meureun mah kawin jeung maneh. Atuh, baheula kumaha? Wanian keneh teh baheula. Nya mun diinget-inget mah baheula keur anyaran kawin mah. Kieu lain kieu. Pokoknya mah. Ngeunah we. Hajar terus. Nah, ri ayeuna geus lila-lilaan kawin teh beuki. Oh, masalah eta. Serahkeun ka urang nu kitu mah tuh gampang maneh teh. Urang boga ramuanana bisa adek ieu mah urang mah teu maksa urang mah nganawaran hungkul. Nawaran naon? Kan ka dieu rek curhat. Kalau ditawaran sesuatu teh naon? Tah nu kieu nu teu ngotak teh. Yeuh, matak maneh curhat ka urang teh meureun karena meunang solusi. Tah ayeuna mudah-mudahan aya solusina di urang, ai maneh bisa adek ieu mah. Emang lamun aya solusina? Naon kitu? Oh ya, kalem jeung urang mah. Yeuh, tingali. Tah. Ieu anu saena ieu teh. Tingali kuat indah kieu. Naon sih eta teh? Ai maneh ieu teh parfum asli bibit. Ada salaki maneh kieu anu. Kela. Di mana-mana parfum mah jang anu bau awak. Salaki urang mah teu bau awak kan kurang kieu. Ya, Ijo Cemimin. Dengekeun ya, zaman enak mah geus canggih. Geus loba jelema pinter ngalawihan profesor maneh. Ieu teh parfum nu bisa ngarangsang ngarah salaki bisa kieu tuluy. Geus loba ieu mah buktina ge, geus loba nu cobaan. Emang bisa kitu? Sabaraha eta? Ya, lumayan we sekitar harga dulur. Anu ieu nya. Ieu mah hampura we second geus dibuka, mata ku kardusan. Dan 4,5 juta. Mahal atuh 4,5 juta. Dengekeun heula ta ieu nu leuwih hade mah hargana 8 juta lamun adek. Duit di mana atuh? Tah nu kieu anu teu ngahargaan kepuasan. Duit mah bisa diteang ai maneh. Di mana we carana? Tapi kepuasan, keharmonisan antara salaki pamajikan mah hese tah. Tapi bae teu sih lamun mayarna 2-3 kalieun kitu tah. Soalna duit sakitu mah urang lieur atuh kumaha. Kela-kela. Bejaan we ayeuna mah kieu nya, kurang dek dicokot eta, dibeli dianjuk. Heulah. Tapi sok bejaan kumaha carana sangkan bisa kieu. Gampang soal mayar mah gampang kalem berhubung mana dulur orang gampang ke mayar mah make capcus pay letter ge bisa. Tah. Cara makena kari set sikat semprotkeun kana leungeun cerot-cerot usap-usap ka dieu teh kitu galang-galang sret 3 kali set dijamin tak dagoan 5 menit kieu langsung. Yang geus we atuh lah engke dicicil dibayar nama sok kadiekeun. Kemana? Kemana ieu? Ieu lah. Ieu we heula lah. 2,5 juta. Mau dilebihan geus sakitu. Tapi kan bisa kan dicicil? Bisa ngecicil make cicus pay letter. Lanjut apa? Sok dikna salaki. Nyobaan. Bisa kieu. Bisa kieu aing mah yakin. Mantep. Syukurlah resep aing teh geus ngabantuan batur kita. Aku mah deui atuh. Babaturan masa geus jeung dulur.
Ani lales. Udang heula. Lales. Teh dibere nu heuras. Naon sih? Ngaganggu wae kesare. Kieu nya Neng teh sanes rek iya mah memang memuaskan tiap hari oge. Neng cuman iya mah biar lebih puas gitu Neng aya ramuan karena kieu wae dicobaan mah. Artina Kieu we. Neng aya ieu. Komanya aduh ngomongna. nih ngaganggu wae. Naon geus artina we jeung intina naon ieu teh? Kan nu teh teu kieu kan nya. Ya, ku Neng di pasihan ieu ku dibuka terus kayak disemprotkeun set 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 terus di set 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 3 kali kade kudu 3 kali kayak bakal kieu. Wah, nu benar aslina yeuh. Ih geus ka dieu 2 3 Kumahakeun ieu teh? gesekeun Sok atuh pangbukakeun. sok 2 3 hup 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 hup. Ayeuna tungguan 5 menit sabari nungguan habis siap-siap heula mandi heula beh seger. Siap. Gesare deui wae kumaha. Udah. Nih. Naon deui? Eta atuh tempo geus 5 menit. Mana anggereng lapis? Ih. Teu bener. Geus aya urang ngindit. Komplain sekalian. Gitu. Harus nu siap-siap, geus dangdan. Neng, naon sih tadi teh sebenarnya? Jadi kieu nya eta teh ceuk babaturan Neng teh bisa bikin kieu. Neng teh meuli ka arep teh geuning kanyataanana. Tah jelemana tah. Hei warang keke. Kumaha ieu caritana angger we geuning teu kieu-kieu tah barang kawe gadungan kumaha cenah. Orang kawe kumaha asli ya mah. Ya tadi ngomongna naon bisa kieu buktina geuning angger we ngulapes. Makanya bener tuh. Bener sat set set 3 kali kan. Terus ayeuna bisa kieu. Mana eta calanana teu angger we kitu. Juga nu calana ieu maneh sarap. Ih, kumaha sih kan bobogaan salaki urang teh dina calana. Anjing sombong sarua bobogan urang ge jero calana. Naon bedana coba Ih, lain rek sombong. Tadi kan urang ngomong bobogaan salaki urang kieu. Kumaha carana hayang kieu? Geuningan buktina make eta ge anger we kieu. Selalu ngomong salaki mana bobogan bisa kieu, urang mah ngomong hungkul tah. Salaki mana bisa kieu tuh. Alus ini manjur. Bobogaan lain curug bobogan. Kumaha ieu? Hanya urang rek digere ku curug teu naon Urang mah ngomong lagi bisa kieu. gararete kamu teh. Kumaha mang? Kita bayar 2 juta sakumaha. Mang ieu kumaha mang bener kan mang? Pisan bener bukan. Mang ieu kumaha mang ngeuras mang?